Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararama? Alhamdulillah. Eta anu dipiharepkeun ku Bapa, mudah-mudahan anjeun sadayana masing aya dina kasehatan sinaran aya dina lindungna Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang tiasa patepung lauh paamprok jonghok dina ieu raraga pembelajaran daring, khususna materi bahasa Sunda. Anu pamudah-mudahan orang sadayana masing aya dina kesempatan tiasa ngalaksanakeun pembelajaran sok sanaos urang diajar bari jeung dina media sosial atanapi ngeunaan belajar ieu dina daring. Kuhana kitu siswa-siswi anu dibagakeun ku Bapa dina tepung mingguan kamari parantos diuningakeun nyaeta ngeunaan diantara. Nanging dina danget ayeuna urang medar, urang titenan, urang guar materi-materi bahasa Sunda anu ngeunaan nyaeta ngadadarkeun ngeunaan deskripsi. Kuhana kitu mangga urang sakseni ku urang sadayana materina simak regepkeun naon rupi anu diuningakeun ku Bapa. Ya, mangga regepkeun keun dicatet. Materina dicatet kanggo bahan urang ulangan engkeun. Ya, paling kitu mangga wilujeng nyakseni, ya. Tah, naon hartina dadaran deskripsi teh? Nyaeta karangan anu eusina ngadadarkeun atawa ngabrehkeun kagiatan indra panempo, panguping, pangrasa, panyabak jeung pangambeu minangka hasil pangalamanna. Dina karangan dadaran digambarkeun objek saayana tur sajentre-jentrena bari ditataan hiji-hiji kalawan wincik atawa jentre. Tah eta artosna tina dadaran. Jenis-jenis kalimah dina deskripsi kahiji kalimah wawaran. Naon kalimah wawaran teh? Nyaeta anu eusina ngawawarkeun atawa mere beja kabatur anu dipihareup meunang responsi nu mangrupa perhatian. Kalimah wawaran atau kalimah deklaratif nyaeta kalimah nu fungsi utamana dipake pikeun ngawawarkeun, nerangkeun, netelakeun, ngabejaan atawa mere informasi anu contona. Kampung Cipta Gelar teh kaasup kana kampung adat. 2. Di kampung adat mah aya pamali sarta mun dirempak sok aya mamala. Eta kalimah wawaran. Anu salajengna nyaeta kalimah pananya. Naon ari kalimah pananya teh? Kalimah pananya teh nyata anu eusina nyakeun hiji perkara kabatur anu dipihareup meunang responsi nu mangrupa jawaban. Anu kalimahna contoh kalimahna nyaeta ari kampung Cipta Gelar teh kaasup kana kampung naon? Ti iraha ayana kampung adat Cipta Gelar teh. Tah, eta mah kalimah asupna kalimah pananya atau interrogatif. Jeung deui kalimah pananya teh aya sabari nurutkeun fungsina. Kalimah pananya teh aya 2 rupa. Hiji kalimah pananya katangtuan nyaeta anu miharep jawabannya lain atawa henteu. Contohna Cipta Gelar teh kampung adat. Anu kadua kalimah pananya keterangan nyaeta anu miharep jawaban nu mangrupa keterangan atau pertelaan. Nu contohna teh iraha inditna teh. Naon sababna? Si lain henteu nyarita ti anggalna. Eta contohna kalimat pananya keterangan. Sekarang kalimat pananya katangtuan. Nurutkeun anu ditanyakeunana kalimat pananya teh bisa dibedakan jadi sabaraha rupa. Di antaranya hiji kalimat pana jolongan atawa identitas. Contohnya Ujang teh rek meuli buku naon. 2 kalimat pananya pagawean. 3 kalimat pananya kaayaan. 4 kalimat pananya jumlah jeung ukuran. Anu contona tiasa kauninga ku sadayana mangga. Nah, eta kalimah pananya hungkul, rupa-rupa kalimah pananya teu geuning numutkeun dina bahasa Sunda. Nah, ya, kalimah aya kalimah pananya tempat, kagenep kalimah pananya waktu, 7 kalimah pananya cara, jeung kadalapan kalimah
pananya sabab. Eta contoh dina rupa-rupa kalimah pananya. Teras deui omongan panyapuk asup kana kalimah jawaban anu eusina nyanyakeun nyetujuan atawa nyapukeun nyetujuan naon-naon anu diomongkeun ku batur. Omongan panyapuk bisa jadi mangrupa jawaban tina kalimah pananya katangtuan anu miharep jawabannya lain atawa henteu. Tapagikeun sakitu anu tiasa kapihatur, panggilnya hatur nuhun.